Kasihan kasihan Enough over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a fight in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para pamirsa wilujeng patepang deui sareng simkuring nyaeta Puji sareng Nizma. Dina warta Sunda ieu anu bade disampaikeun ku Sim Abdi sareng rerencangan bade ngajelaskeun tentang pamilu tahun 2024. Warta dinten ieu ngeunaan pamilihan presiden sareng wakil presiden 2024 anu bakal dilaksanakeun dina 14 Februari 2024. Nami-nami calon Pilpres 2024 no urut 1 Anies Baswedan sareng Muhaimin. Nomor 2 Prabowo Subianto sareng Raka Buming Raka. Nomor 3 Ganjar Pranowo sareng Mahfud MD. Jelasna aya rahasia di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ieu nuju di tempat nu bade ngayakeun tempat pemilu. Di dieu sareng salah sahiji wargi anu bade ngajelaskeun tentang pemilihan umum nu aya di daerah ieu. Ieu sareng Bapak saha? Sareng Bapak Rafli. Bapak, abi bade tumaros. Ari pemilu teh tanggal sabaraha sareng Bapak atau siap teh can ngagunakeun hak pilih Bapak kalawan bijaksana sareng tanggung jawabna. Pamilu teh diayakeun poe Rebo tanggal 14 Februari 2024. Abi salaku wargi negara Indonesia anu demokratis hoyong ninggal heula debat Capres 2024. Terus abi bade nyoblos calon presiden anu ceuk abi saya sareng tanggung jawab. Cekap sakitu di abdi wawancara singkat hatur nuhun kana wartos sareng jawabana. Cekap sakitu di abdi wawancara singkat Hatur nuhun karasia informasi abdi sareng rerencangan Nizma Puji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.